Nah, selama iya sekarang teh euy. Sekar mana aya we nya euy. Man. Karman. Woi. Non. Man. Non, pai. Mae di mana? Ieu teh pantona muka tapi jelema eueuh sarana aya jelema di mana sih? Karman. Non. Ah. Si goroan berat suka keneh ge. Oh si kehead eta kunaon maneh? Turun kehead ek naon sia karena jadinya keur naon itu? Ngalap pala metis. Astagfirullah jam sakieu mah turun ya aya omongan. Buru aya obrolan buru. Beun naon setek pas kolot. Ah, ngobrol sagala rupa. Heeh buru ka dia Dewek turun. aya ngalap pala itek metis jeung mamajikan ke. Buru turun geura buru. Naon ra ah, ngobrol. Kamari teh kamari. Naon? Asa obrolan ieu. Naon teh ah. Naon geura? Asal ruas kitu deh kah. Diukla ah. Oh. Ari mana geus gawecan? Enak. Deka sanggeus dipecat teh boroning gawe pamajikan Korea bagian ngajemput banyak ngasuh deka tah hidup teh nyata heueuh Nah, gini jadi kitu emang. heueuh tau tahan eueuh dapat gara-gara si Ken Goblay teh kalau teh jadi beunang dewek PHK teh ah. Servis rumah. Servis. Servis rumah, Bu. Anu bocor, anu arek ganti kloset sok, servis rumah. Itu rencana arek neangan pagawean deui kitu ya. Ayo dek mah aya mah mana tuh teh ah Ari si Goblay di mana atuh? jauh lah imah nage teh ka imah nage naon dah Mending ka imahna ya. jauh lah telepon pun eta mah teu ngartieun HP meureunnan. Kira kuat zaman ayeuna teh ngarti HP ieu teh. Morning HP jadul kita bagugeun. Hese nyata ngahubungi budak eta mah. Terus kumaha tuh carana euy? Dah, antep tungguan dah ngopi li dia jeung dewek ge pura jauh-jauh teh ngepek ka mana dah. Servis rumah. Sok anu bocor kentengna bisa diganti. Oh bingung ya teh puguan. Euy duh. Kumaha atuh nya? Bingung teuing teh. Ah, daripada pusing mah jeung dewek kira ngopi moal. Atuh boleh lah. Hah? Oh, boleh. Kadang atuh nyapat ka dewek kira. Ke siapa? Ah, eueuh blay kopi mah. Aya ge cai herang we tadi gulaan dah. Beuki mah sia ah. Teh beuki. Nah, ieu teh ngajakan ngopi tapi cing herang sok aneh. Amis eta mah di gulaan. Nah, bener ieu teh. Cobaan teh. Coba nya. Heeh. Weh. Ya, naon? Asin. Nah, saya tidak. Oh, parah udah aing ngomong ah. Mah nangan si Goblay atuh ya, kumanya ya. Kewe berang lah kasih Goblay mah. Asa mah nipu kehead eta mah lain kopi eta mah ceh herang. Pan eueuh. Pamajikan Ah, aing mah. Servis rumah, Bu. Ya, servis rumah, Bu. Ya, aya kenteng halus ya. Diserek diganti kentengna, Bu. Areunya. Servis rumah. Servis rumah ya kenteng halus ya, Ma. Ayo makan kenteng halus. Ibu mau Ibu. Mau diganti kentengna. Ayo. Keramik barahaan. Keramik ya nong halusna ya. Motif kilat mau ngabeledug moal ya mah. Sok. Barahaan teh. Ah murah bisi bade. Moal ah. Oh moal. Boga duit salah kena ge eueuh, gimana ge jag-jag kena halus kan Oke, gitu. siap. Hatur nuhun. Oke, Duh, siap. jadi dicarekan dewek ieu. Udah nawar-nawar ka aing boga imah, aing teh halus kene mana ge. Teh saha sih servis rumah. Udah kan engkon zaman kuori mah daegon. Ada piraku servis rumah. Kumaha carana servis rumah teh? Oh, carana servis HP gitu. Darelo aya mah. Oh, sebenarnya Servis rumah. Bu, ya Bu, servis rumah Bu. Assalamualaikum, weh. Assalamualaikum. Servis naon ja? Ya, servis rumah. Ada ya, ganti kenteng ya. Pas nu burung atuh ganti genteng halus kene. Halus sama kentengnya halus. Ah, Serta keramiknya kita Pak. mah sekarang
keramik mati kilat moal aya moal ngabeledug ya mah. Keramik mati kilat. Sama keramik lagi buntung kurang mau. Bener Bu ya mah Bu. Muat. Halus ya mah import tuh. Mah, Import tuh aya dukun ke sadik tuh. Mah, kayak tidak mah. Mah. Oh, deh. Mah. Gak belagan duit euy. Ada sakasi servis rumah. Servis rumah. Ada teh jelema teh. Oke, aduh jarang pliki ya. Oi, warga teh kamarana ieu teh. Eta masih gombla nih. Goblok. Mana naonan eta? Kalau servis gitu geura budak teh nama. Nah, geuning kita jadi tukang servis nu kitu. Ah, pugu aing ngasa geus kamari we dipecat teh kan geus 3 poe urang ngeder. Kamari menang hiji teh musim hujan. Menang kon iris kon hujan. Oh, kumaha atuh? Eta kumaha caritana? Tah eta imah didelin. Dia Capek Air minum 3 poe ngeder. Minum deh. Ngeder servis imah. Kamari mana eta awas imah. Awas ulah cocok. Tadi si arek mata ieu tah ganti tah imah sok imah sia Karman. Capek. Tah atuh Imah kentengan halus tah. Nah, geuning jadi kanu kieu teh nama. Oh, pan aing nggawe naon deui sanggeus kamari dipecat meureunna geus. Ngagomekeun iris kitu tah servis naon we. Payung kadang mah. Osoknya. Payung butut. HP osok. Wah, boro-boro ngarti atuh aing nyekel ke Pagetara. Pohon siapa? Telepon nih mau ngangetin. Odi. Ayo mah mending Donat Odadi. Ayo, Mang, besar Mang. Ayo siap. Wah, mantap yo. Ayo lah, pokoknya mah lah. Donat Bisa diatur jeung tukang donat mah. Bulet ceng. anu bulat mana yang nu kumaha? Tentu mah we urang kan bukan duit tah. Siap lah pokoknya mah. Kan beunang ae, Bre. Kita kumaha cenah Oh, anu kieu. Itu pangnyerpiskeun imah atuh ye daek teh. Parah eta mah tuh, bisa urang apa kan mah gede kieu mah. Oh, naon pikir atuh jadi Bisa di sana naon atuh, Bre? Ganti. Hijinya gitu. Ieu mah nu alusna, ieu mah. Ya mana alusnya? Alusna ieu mah nanggo. Geus siap lah. Mang geus lila mang dagang mang. Oh, lila 12 tahun. Nah, sih kieu mun daek teh jadi jualan kieu. Ya, rek nek nu modalan dagang nu kieu. Wah, kepada besar. Hah? Urang mah mending servis rumah. Servis rumah. Oh, iya mah. Udah bisa tuh. Bisa. Make jasa nu kieu mah. Bisa. Urang bisa ngitung mah. Asa bisa ngagorowok? Bisa ngitung. Coba kumaha Mang gorowokna Mang? Oh, daging. Oh, jadi. Kita bikin atau kehet? Geus. Oh, saya bikin. Oh, pokoknya mah gitu aja. Siap, Mang. Hatur nuhun. Bejakeun ka nu ngehker gitu. Oh, siap. Oke. Nuhun ya Mang ya. Si Doding aya di dieu. Siap. Nyari lah ya nama. Oh, ayo. Doang bukan dikene duit. Jajan bisa jajan. Orang iya we. Tidak kumaha deui lah, bro sok naon lah. Iya, yang minum Oh, sok. Eta amis eta ciharang amis. No. Naon sih? Teh amis teh gula. Lekok lain ya teh. Lain Lekok mana sama asin Itu kalau bagaimana? Gara-gara sia jadi beunang aing ngalamun. Aing mah tanya apa isian tanya? Tuh teh naon deui tuh. Kamari cenah cek bos nungguan transfer dan nama orang jieunkeun modal gitu tapi eueuh. Aing Kumaha tuh? Si bos Jibong mah mana ya? Coy, buat jibong urang apa tanya ke HP mah danan. Gara-gara nyaho kabar. Telepon tuh sia. Dia orang telepon kurang. Nomor lin? Aya sudah atuh aya pagawean heuh. Ayo wae. Lamun misalkan mana aya pagawean kumaha daek? Arek. Lah kan mung jeung bos leutik kamari ah. Oh, moal lah bos leutik sama urang karungan deui. Oh. Mending jeung bos jibong galak oge duitna gede. Oh, siap. Aing mah berana duit. Baik itu mah siap tuh. Telepon sing kayak barang udah. Oh, apa? Busana. Bobo? Mending telepon enak. Heeh. Wah. Saya HP tak? Aya. Ayo tuh sia. Nyaho HP tapi tuh digunakan. Oh, iya. Ning telepon lo. Udah kieu nomorna ya. Ayo tuh nomornya. Iya tuh. Udah Pasti aya pagawean. Pasti geus nama loba. Ay, siapa yang nama pon itu? Bukan tambahin tak gaji mah. Udah angkat. Mana? Ngomong sia ngomong atuh teh. Ngomong buru mana? Halo, assalamualaikum. Sampai? Bos Cibong. Ke di mana, Bos? Ke di lembur ke di sawah itu.
Lain. Aya pagawean tuh bos euy. Naon tah? Oh, heeh. Nah gitu. Apa nama panjang euy caritana bos jadi teu euy. Oh, ieu we. Nanti kasaung. Teh ku urang di Sherlock nya. Urang kan ke nengon anu garawe. Oke, heeh, siap. Cewek meluncur jangan barudak kabeh hadir. Ya, oke. Ya, Assalamualaikum. Lain ya nama orang ketilang bos Jibong ya. Oh, ayolah berangkat lah. Oh, orang nanya pagawean. Oke, ayolah. Murid manten. Jadi dibawa mah ya. Oh, bawa. Iya bawa. Bawa lah. Oke, siap ya. Kan udah 16 nya. Iya, bareng ngidar.